Aduh, kemana aja si Udinnya? Si Eta boga hutang ke aing 100.000. Kadenge cina ke pamajikana. Keur ngagebot tapi teu kadenge ngagelbu-gelbu ieu. Lah aing nik nyaran si Udin lah. Kemana dia lu? Masa? Aing nik nyaran si Udin ieu. Di mana si Tuh Udin? si Udin mah keur ngagebot di situ tuh. Keur ngagebot. Heeh. Oh, ngagebot heuh sih tadi ge cek pamajikana keur ngagebot. Naon kitu nang si Udin? Atuh eta si Udin boga hutang ka aing 100.000. Nek ditagih tuh aing Di kuari. situ tuh keur ngagebot kan enggak di situ. Banggas, nyangkeun ke ditu. Berarti aing kuari nguseup aman, soalnya ieu si Udin keur ngagebot. Mantos nagih utang mah aing ngagebot. Useup, pokona malauk moal beak ku si Udin anu mau ember lagi gede. Siap mancing. Si Udin, cina ngomongna keur ngagebot. Keur nguseup. Jadin. Nilainya tak. Ada Udin. Naon dia ngangkagetan aing bayar dia. Aing keur ngeuna dia mancing dia. Dia Udin. Aing ngomong makana pemajikan tadi cek pamajikan cina dia ngomongna keur ngagebot, dia keur nguseup eueuh kapok-kapok nah dia geus dicarekan ke kamari. Ulang nguseup ku pamajikan. Degel amat sih dia. Atuh kumaha aing lah dia anu mancing-mancing aing dia leungeun make leungeun aing dia mancing na labu cole aing make leungeun dia mancing na lain kieu kan nya. Atuh jelema hobi mah jeung jelema hobi mah kajen dicaram-caram yang kayak cager sorangan aing eureun mancing. Lain masalah ku hobi Udin dia boga hutang ka aing 100.000. Dia kuduna ngagebot kabayar hutang ka aing. Atuh ke aing lamun boga duit mah dibayar ku aing eta kudu ditagih dia atuh aing mikiran aing gitu mikiran boga hutang ka dia lain aing mikiran aing ge. Kumaha nyari can aya mah jeung mayarna. Naon dipikir are umah aing ge. Din dia syariatna lamun teu digawe mah moal bogana naon dia komo deui nguseup can tentu meunang geus mau ember. Atuh aing dia mah atuh ke pasti mancing mah meunang nya aing atuh persediaan aing mah persediaan. Lah kitu carana mah aing kilu ngusupnya. Lah dia ka aing menyaram dia ulah mancing kunaon deui lu mancing. Pandi eta mah lok umpana make Kawasaki.